Assalamualaikum baraya wilujeng wayah kieu. Tos waktos nadi urang tetegek alias daang. Hayu urang daraang yuk. Urang saolabna. Saat itu urang wawasuh dulu. Tuh baraya, alhamdulillah tuh. Sanguna saageng gunung. Sareng aya sayur rencangna aya pindang, tahu, nog sareng sambal tonggal langkungnya pokoknya di kampung mah kitu. Tah waktos ngalas baraya. Tong sakedik ngalas mah supados mempertahankan kebucitrekan. Siap. Urang nyanak rencangna sareng nog lah nikmat. Kieu menu kampung mah sederhana tapi lumayan lah kanggo pengganjal perut mah. Sambal mah nya tong hilap pokokna sambal mah sambelan. Supados ladana olab lah. Mantap pokokna baraya. Ya aya lauk pindang baneng. Pilihan lah baraya supados acak-acakan kanggo batur. Sekedik jahil mah lumayan lah. Tuh, terus aya rencang aya mah. Seueuran pokona mah raos tuang seueuran sareng batur mah mirasa. Ayo urang taruang. Yo, olabkeun nya. Pokona mah cek gur lah. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Kitunya pokona sing sarehat daging milik olabkeun. Oh, alhamdulillah baraya nikmat tos wareg Alhamdulillah wilujeng pokona wilujeng tuang kasadayana. Sampai jumpa lagi jeung si tukang ulin teh. Wassalamualaikum.